suwarun qaimatun wa arwaha wujud siril ikhlas fiha. Ari amal teh digambarkeun jiga awak, sedangkan ikhlas eta digambarkeun jiga nyawa. Jelema urang teh daek aya jelema ngobrol jeung urang, ngadeukeutan ka urang, nyakeun krama datang ing sajaban nyaa aya cinta aya saking sajaban. Dan memang orangnya masih kada hidup. Andai lamun urang geus aeh teh nyawa geus eueuh, ieu tong ge batur teu wau. Tong ge batur jauh. Asal teh pamajikan lain kasar teh pasti pamajikan budak teh hayang. Mun urang awak urang seluruh nyawaan. Karena orang bisa ngomong, bisa ngopi saja badannya. Segala hal aktivitas kayak naon peda kurang teh aya nyawaan. Lamun eueuh nyawaan tanya, eueuh butuheun. Bukti nu butuh teh dikuburkeun jauh di rumah, jauh di keluarga, dikahandapkeun, di papanan, dipincakan, naik di kalungkeun. Ya, ditinggal. Padahal kehidupan teh kitu. Kunaon anu dikuburkeun sabab memang eueuh. Artinya ketika jasad eueuh eueuh artina. Tah teh gambaran amal jeung ikhlas. Artinya ketika amal eta teu dibarengan ku ikhlas, maka amal eta teu jadi naon. Amal lieur, sholat, ngaji, sedekah, berbagi, nya. Unaina mah naudzubillah dari kesantunan teh, tapi niatnya lain kali. Bok ngagedekeun ngaran sorangan atau ngagedekeun kelompok atau ngagedekeun nonton logo ing sajaban. Ya aya yang menurut Allah hayang ngagedekeun eta we. Asor jelema jeung sajaban, maka eueuh artisna. Jadi jadi naon bangke. Andai ke urang berjuang ngayakeun acara panjang santri teh, andai lamun teu ikhlas mah teu jadi naon. Kerjaan 2 bulan saja Allah saja benar. Andai lamun misalna urang teu ikhlas karena Allah teh, maka jadi sia-sia. Ngan tetep kade amal teh kudu jeung ilmuna. Kadang lamun amal jeung ilmuna kalau jadi binaraka. Jelema main bola itu asikeun. Kan langsung sujud syukurnya. Bener. Eta teh memang kan ketika orang menang nikmat disunatkeun sujud syukur. Kan eta hiji amal ibadah. Menang pahala. Dan sujud syukur teh kahiji kudu boga wudu. Kadua kudu nutupan sholat. Kira-kira main bola, kira-kira main bola dikit. Gua main bola pas itu. Ya, air kuat itu dekat tutur lagi. Maka ketika mana sujud teh beunang cek manana jenca amal ibadah. Bersyukur ke Allah Gusti abda geus bisa dijelaskeun lain kala kamu nang rahmatna Allah justru sabaliknya kala menang kebutuhan Allah sabab amal atau ibadah itu dibarengan jeung ilmuna eta. Maka ieu tadi ada lebih kita ya ustaz ada pikiran sama sabab tetap kan aya fikih ayat tasawuf ayat baik kami kudu dikaji. Ayat di rumah pernah sholat kebenaran nanti jadi imam
sholat orang. Jadi orang takbir kan memang belum takbir. Itu jelema teh kumaha. Berenang juga emang ngaji namanya segala dan cuma berpalabak pikir palabak dita dan manggi juga. Karena takbir teh takbir imam teh lamun misalnya imam geus bar beres karek mampu Allah. Cuma mampu masih kena Allah can beres mampu geus mulai Allah. Tadi teu sah salat teh. Kamu nanti saya tak. Saya kan perkara-perkara sekalepan, tapi kan lo baca manusia. Ya. Jelema anu sholat nanti sholat pernah ngalaman sholat Jumat di tempat. Pakai sarung unggul ya. Lo pakai sarung kaca. Bolong sarung nanti. Kang aroko jigana. Bolong nanti pas kalau babola dia ada. Katingali kurang ada aku iya. Lo mau misalnya warna aja. Ya ampun ya. Ya walaupun satu letik kan tetap bisa. Saya tidak cuma katingali dari bolong-bolong mah tadi. Ya, kalau di mana? Bisa. Kita kudu belajar. Nanti orang belajar ilmu. Tapi daerah kita mau. Ya kutubul ilmu minal mahdi lah jangan ilmu dimimiti budak ditengkak lain bikin pinter lain bikin kajian jadi ulang terus turun ngaji kan itu tetap aja ngaji mah kewajiban orang salah lagi hidup mah tetap aja ngaji tidak apa pinter jadi ulama dulu kan tutupul ilmu walau bisir kan kamu walaupun kacil atau kibang tiulang tadi atau dia ada orang kacina sekarang harus tuh orang kacina oh di bawah Cina angkat kacina kan gitu ya deket ngan ilmu dia jadi naon namun jadi amal misal ilmu adalah huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali dengan amal. Itu ilmu amal ke amal dalam ikhlas jadi naon amal adalah sebuah huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali dengan ikhlas. Puncaknya ikhlas. Ngan cuma ikhlas teh hese. Nah, kumaha yang ikhlas kudu sabar. Nanti ikhlas adalah huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali dengan sabar. Contoh, kurang satu nanti persatuan kayak ngobrol nanti ngobrol kita jabat atau kurang merek kabatur teh ibaratnya kalah jadi galak ya atau lama kurang bager kabatur di bager teh kalah malik nusuk dari belakang saja banget sehingga kurang merasa emosi taya teh kailasan teh kagak ya lamun di rumah tangga teh mah rumah tangga daek kurang teh ngurus salaki nama wadi salaki na teu wadi padahal ngurus salaki teu jelas ngurus teh tah teh jelas teh kagak maka perlu aya kesabaran kadang lamun misalnya ngurus budak teh kan rada pusing keur budak nurut teh pandai mandian saja banget terbager teh kan ninjam budakna keur ngese diatur banyak baru tahu deh Sinang mandi karena lupa Sinang mandi kalau ulin saja barang kita kan lumayan kita pusingnya tak perlu kesabaran sabar sabar pahit sabar deh entar
dina kitab jelaskeun eueun upang pait-paitna di alam dunya leuwih tibatan patrawali bahasa kecuali sabar. Kumaha teu sabar teh pait urang teh mere ka jelema nu tersebut ka urang. Nya kan ari bager mah aya berbuat baik mah ka jelema anu teu berbuat baik kudu berbuat baik. Nya kan ketika agama lain ieu urang teh kudu bager ka jelema anu bager kan kudu bager moal bager teh kitu agama. Kan bager kudu bager, kan galak kudu bager. Teu aya ninggal kanu bager mah urang teh bisa ieu mun ninggal bager ka jelema anu mangusikeun ka urang teh. Hese tah perlu kesabaran. Pahit karasan pahit teh. Bager ka jelema anu ka urang teh kitu geus. Tah maka pahit eta ditahan. Maka kan kumaha tu pahit tah maka puncakna teh nyaeta pasrah. Sabar adalah huruf yang tidak akan pernah terungkap kecuali dengan pasrah. Puncak dari pengamban seorang adalah kepasrahan. Itu. Jadi amal teh kudu ikhlas karena Allah. Yang mengambah ikhlas bermoh jangan ikhlas. Yang kaelasan teh kudu dijaga tukang amal. Contoh, urang teh geus misalnya merek kayak jelema mantuan. 20 tahun kaharep ternyata dibuat-buat urang kita ingetkeun ka urang. Atau malik dia berbuat baik ka urang. Sehingga urang teh ngarasa emosi. Urang teh ngobrol, "Ye, sia lamun kuaing teu dibantuan mah baheula. Keur 20 ka tukang, 20 ka tukang. Moal jadi kieu, ieu atuh. Sia teh aing baheula teh piu, bae teh piu. Ingat kita jasa urang." Tah, eta amal 20 tahun ikhlas teh, padahal kan mimiti amal 20 tahun eta teh ikhlas ngan cuma ketika 20 tahun kaharep teh ternyata ayana diungkapkeun amal wae teh kahapus tah. Tak elok kudu diamalkeun, amal itu kudu ikhlas, mempertahankan ikhlas ketika maut eta. Ya, sebelum pegang kamu. Karena sok ingat panoramanya. Jasa-jasa orang teh kebaikan orang kamu sok dibahas. Dah, siapa sok ingin aing bawa pieu kurang rumah orang kamu ini. Ayo teman yang baliknya kalau kaki, tak, si amal misalnya 50 tahun kamu ini geus kuras. Panaturan latap terus mendapatkan filman walada. Kemudian ngabatalkeun nah ayeuna mana kemudian ngabatalkeun ibadah bil mani walada kunyaritakeun. Walada jeung milaraan. Batal sunah-sunah, batal amal. Kita usahakeun tah urang ilmu belajar diamalkeun. Amal belajar ikhlas ikhlasnya pertahankan kita kamu. Ngan berbicara tentang keikhlasan, ya ayat tilu tahapan ya. Ayat tahapan paling rendah, ayat tahapan menengah, ayat tahapan paling tinggi. Ini masalah keikhlasan. Kaiji aya ikhlasna ibadah. Jelema ahli ibadah. Manehna beramal, salat, puasa, zakat, ulah beda saja bana beramal. Ngarepkeun hayang asup ka surga, jeung ngasup ka neraka, tah ieu teh disebut ikhlas keneh. Disebut ikhlas. Jadi lamun misalnya aya jelema hayang beramal ya, tujuan hayang surga jeung masuk ka neraka tah ieu teh disebut ikhlas. Ngan ikhlas paling rendah panghandapna mun sakola teh mah TK keneh. Iya. Budak keneh. Jadi lamun urang beribadah, tul ibadah urang hayang surga, masuk ka neraka eta teh
ikhlas handap. No sababna aya kuliah ini jangan pangulikeun gas dulu ya bapak ya. Ya tuh deh dia asal bertanya jajan itu udah. Minum teh ya pangulikeun galon atau naon ngecin ya ka warung. Bunga dia di kuliah deh di mana. Artinya ibadah itu mana beribadah tulis ibadahnya non dikonfirmasi jam waktunya di tak ubah data. Jadi kelas arifin ya memang terdagang. Kan ayah ulama jelaskan ayah di rumah ibadah dagang. Ayah dagang kan nu di ubah no untungnya. Jadi memang ibadahnya itu tidak akan menunjukkan kadirnya. Sholat duha, kami benghar, jadi kalau ibadah, ayah kasih enggak yang sah, jadi data ibadahnya jangan berdagang, bukan dagang. Tapi disebutkan hilafnya cuma masih kene anggap. Tapi nggak keren nih guys sebenarnya. Di zaman ini nggak halus sih. Kalau mana kan kapan itu lemah ya. Sekarang juga ada. Hayang kalau hayang nama besar kau saja bana. Kalau lupa kan. Kita minimal paling minim kita ibadah orang yang kasih enggak guys. Halus kita. Ya tahu kan. Jadi ayat ikhlasnya kelas bulat ahli ibadah nyata manana beramal hayang ka surga embung kana kata ikhlas. Kaduana ayat ikhlasna salikin. Ayat salikin teh jelema-jelema anu geus teu aya di kahayang kecuali kalau cuma harapi. Jadi mana geus daya harapan ya, geus daya kahayang, daya tujuan. La maksuda illallah, daya maksuda kecuali ka Allah. Aya ka Allah mana? Tadi teh aya barang yang Allah cukup, Allah mana? Itu agak lupa. Salik kata. Nah, semacam tak ikhlasna salik mah manana geus teu katinggal surga memang. Jadi mana salat geus mulai pada yang surga kan, mengurang dari kabar terkait pada yang diberi deui kan, ya. Jadi ibadah teh surga nang bisa ketinggali, neraka bisa ketinggali, atau ibadahnya kurang tuh imannya tak iman lagukeun ka Allah, ini mah cinta, jadi dasarnya teh cinta, kayak sekali, mana jadi lain katingali pura derek lain. Ayo mah cinta. Kayak kamu tapi dah lebih tegaduh artos biasa kekedah nyendak ya kekedah nyendak martabak kekedah nyendak chicken wah datang kamu ge atuh geus dina anu aku makan. Nah itu lain kalau bukuan. Hah? Itu tuh cek. Kalau warna gitu, lain teh hanya isi atau tu mana? Mana itu dasar kabogo mana jatuh mau katingal. Penting bebek kadi we tengah itu mana oke kebetulan kan salib ada cinta makan tas salib mana ada ibadah kalau seperti begitu contohnya mereka dinya nah kita jangan heta tok lamun mana gaji alfiah jangan heta nah alfiah contoh lain masjid. Dalam itu ada sepasang kekasih yang mencintai cuma tidak bisa bersatu. Ya ditakdirkan untuk mencintai tapi tidak ditakdir untuk bersama. Lain itu bisa.
tasalik teh mana ibadah cuma geus dekat dengan surga neraka. Enggak, hayang dipikir ku Allah we. Manehna mah salat, manehna mah bercinta jeung Allah, bener enggak? Ngadu rasa, kangen, nya rindu. Nya. Ngocek lamanya, mulina bahasa bukan mah bersyukur. Kita wiridna, sodakona, ngajina. Bener merasakan getaran-getaran cinta, salih kita. Ngan macam itu. Tapi jeung salihna masih kaya ngerasakan bahwa amal ibadah teh dirina ibadah, dirina masih kaya aya. Jadi lawan-lawan kuatannya tapi salih. Jadi salih mah mana ibadah geus dekana surga jeung neraka. Maka jadi aya hiji awe memang makomna di salib nyata Siti Robiatul Adawiyah. Nah, Robiatul Adawiyah itu mana bikin ka ngabasakeun ieu. Gusti naon bahasana aya pisan nyebutkeun ti Robiatul Adawiyah mawasole, mawasid. Naon? Sebab kesel jelema ibadah pada yang neraka mun bisa meniburu ka juga neraka. Jadi tidak ada itu bahasa-bahasa salih. Bahasa-bahasa salih. Jadi lebih kayak bahasa lamun misalnya abdi ibadah pada ayat kasur gak karena rakyat lalu istilah itu. Mun kira-kira abdi ibadah pada sieun karena rakyat itu karena rakyat sehingga lamun misalnya ditanya tentang rasa Gusti lamun andai abdi di surga dulu di surga abdi terpikir Gusti ka surga nanti ini mah perumpamaannya bahasa-bahasa misalnya sajak ya saya cinta kan andai lamun abdi diasupkeun ka surga dulu di surga teh abdi teu diteup teu dipanah ku Gusti alih ke surga nanti walaupun dengan kenikmatan. Tapi lamun misalnya abdi di neraka disiksa tapi Gusti natap Gustinya abdi hajeun ka neraka tah. Ieu mah berbicara tentang rasa. Tapi napakah mah da jelema asup ka surga mah dipikari itu mah. Jelema asup ka neraka mah dibenci. Dan anda yang berbicara tentang rasa, kan rasa makanya kan, oke, satu rasa sejuta kata, 1000 kata tidak akan bisa mewakili rasa, itu lagi. Tok, orang pernah ngerasakan rindu atau cinta. Coba, nyiun kata-kata yang bisa mengungkapkan isi hati di hati, pasti bisa kamu. Itu rasa kumanya, esennya, kata-kata ngageman gitu. Tah bahasa tadi tetap bahasa rasa tetap. Dinapakan mah mungkin jelema asup ka surga di benci ku Allah. Justru di surga tadi pikir itu. Ya, mungkin jelema di neraka bukannya itu buku karena neraka teh dekat di bentuk Allah. Nya ieu berbicara tentang rasa. Ketika Anda Gusti abdi ibadah pada sieun ka neraka, geus ka neraka akeun Datang jauh kan mikirna surga dan neraka. Dia mau dibawa ka dunya, Gusti jangan aku diberi sehat, jangan diberi duit loba, jangan loba jelema nya akhirat presiden jauh ke abdi mah geus teu butuh yang kitu. Kan kajeun teh hirup balangsak dahar manggi isuk dahar sore henteu nya udud manggi kadang teu nya bisa jaban balangsak tunda Gusti asal Gusti ridho we ka abdi. Itu kan kalau orang mati balik kalau baca Gusti ridho ge penting mah dahar syukur lah duit loba. Jangan aku sakabeh kamewahan, sakabeh pujian. Ya, jelema ngadukung jeung sajaban kira-kira Gusti jelema jangan. Kajeun ting sabalikna bangsa di dunia serba kakurangan sajaban.
kali teh digawe dipuji saja modal segala pesek nu penting mah Gusti ridho cukup kanggo abdi. Keren. Ieu teh salib teh. Bahasa-bahasa salib. Ungkapan-ungkapan salib sehingga rasana dikaluarkeun. Walaupun memang sebenarnya itu bisa benar mewakili rasanya seperti itu salib rasa. Jadi ibadatnya lain surga daripada sieun ku neraka. Ikhlas eta ikhlas salib. Ngan cuma masih kena ngarasakeun bahwa amun teh menang dirina. Aya di pangluhurna ikhlasna arifin. Ayo pangluhurna. Kumaha ikhlas arifin mah kosalo kos tadi geus teu hayang ka surga, geus sieun ku neraka salib mah. Arifin mah ngan beda jeung salib mah salib mah ketika ibadah teh ngarasakeun mana ibadah, arifin mah mana ketika ibadah teh ngarasa mana ibadah. Lamun ngaji teh ngarasa mana ngaji we. Lamun zikir teh ngarasa mana zikir we. Jadi teu aku. Lamun ngaji teh Gusti abdi mah teu ngaji teh ngan abdi mah ieu digerakkeun ka hayangna. Ge diberi ku Gusti. Joro jaya hati hayang ngaji Gusti, nu hayang Gusti nu ngagerakkeun Gusti nu ngalengkahkeun anak Gusti nu ngagerakkeun Gusti nu beri topeng sehingga ketika ngaji teh teu ngarasa mena boga amal. Ketika sholat alhamdulillah Gusti abdi sholat, Gusti nu masih semangat abdi hayang sholat, Gusti nu mere hati abdi hayang sholat, rukun lagi dirukun ku Gusti, kicep lagi dikicepkeun ku Gusti, sujud lagi disujud lagi. Mirip lagi dina sholatnya subhanallah wa subhanallah ila adi subhanallah wa Allah subhanallah wa adi ku Gusti let abdi gerakeun ade saya ketika sholat teu ngarasa mana sholat ieu mah sholat kok taat Gusti alhamdulillah abdi ieu teh bisa sedekah nya abdi diberi hate hayang sedekah apa lagi nu Gusti rezeki lagi nu Gusti leungeun lagi digerakkeun ku Gusti yang bisa mere tah ketika mana sedekah ngarasa mana ala sedekah teu katingali beda jeung salib teh ngarasakeun diri mana sedekah mun salat teh ngarasa diri ka salat mun arif mah ketika mana ibadah teu ngarasa mana imah mutlak imah Allah menggerakkeun orang itu kelompok mana? Nah, kelas 1 materi debat, kelas 2 salib, kelas 2 kelompok mana? Nah, kelompok pulau. Ya minimal kelas 1 tadi. Kata mah geus harga mati kelas 1 mah. Jadi minimal kudu jadi ahli ibadah itu. Yang mau beda kan? Ubat, lamun di bahasa Alfiah ya ubat, turun di tasbih jadi ubed. Ubed bilang kan lamun misalnya cari tasbih mah Abdullah ketika di tasbih jadi ubed bilang. Atau lamun misalnya hamidnya ya hamid, tasbih jadi humed, gitu. Kita ya tasbih. Jadi artinya tuh ya ubed ya. Jadi kan ubed yang jelas itu. Bayang kalau ubed mah, kalau kabon deh, ubed mah kaya. Jadi hari hamid mah puji, hari ubed mah puji dan hari iya ubed gede tidak mana gede gede semangat nak tidak ibadah. Jadi minimal tadi teh urang ikhlas, ikhlas teh paling rendah teh beda hayang surga jeung sieun dina neraka sakali amal salatna ngajinya mun
mau keadaan ini ada hayang ka surga gitu. Yang sekarang mah belum panjang gitu. Dan tapi udah digambarkan belum apanya dia berapa itu orang begitu sensitif lagi lalu baru jadi hewan berapa bro di akhirat aja motor bukan gitu gue kan. Wah, di akhirat tuh malayat lagi mau yang dulu ketipu banget itu jadi kata surga teh kating kali kan kagak ya surga itu bakalan minimal hanya 11 surga kapal ini minim ngaji terus istiqomah pas aja dulu ngomong ke orang ngaji nggak mana mana ayo ngaji teh kan ngobrol teh dulu ada kabarnya nih kelas jadi ngaji data yang di rumah awal mah dari puji nah mungkin aja dari puji rumah gak ngaji ayo kayak puji mah kemudian batu jadi masalah berbicara dengan kelas itu nggak kesimpulan nama tadi jadilah misal amal dari kelas ya, maka diumpamakeun jika jasad guru dikubur dua artinya terusna hade kaikhlasan teh kudu dijaga ditingkah orang beramal pas karek mau atau ayo ya hade dasar itu paling mudah-mudahan manfaat